Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ian Jani Wiro, abdi ti SMA Negeri 1 Sarewangi kelas 10 IPA 2. Abdi di dieu bade ngalaksanakeun tugas wawancara bahasa Sunda. Tepangkeun nami abdi Ian Jani Wiro, abdi ti SMA Negeri 1 Sarewangi di kelas 10 IPA 2. Aya tugas ngawawancara bahasa Sunda dupi ibu kasa. Mangga. Itu saha? Oh, nami Pribados, namina Imas Hendayani. Oh, Bu Imas. Asli paling dieu. Mun asli orang Salada. Ibu ti Iraha muka toko di Pali Salada. Terus suami cep, terus ayat 30 tahunan. Oh, di mana Ibu pemain balanja toko bangsa barang-barang ciki nu sanesna? Oh, upami bangsa minuman itu mah aya sales-sales ka dia sarumping. Upami rokok masuk di Cikurubuk balanjana. Oh, pan di Singapura lagi aya pasar. Kunaon Ibu balanjana ka Cikurubuk ke pasar Singapura nu caket? Margi ari di pasar Singapura nama pangaosna benten sareng di Cikurubuk ari pedagang mah milarian anu ringan ieu na janten biasa sami sareng di ngicalna biasa sami sareng pasar Cikurubuk. Oh, terus Ibu naon wae anu ti Ibu diical teh? Sembako seueur sagala rupi makanan ringan anak-anak sembako rokok seueur rupina terus po etal bensin. Saya banget takut icalan Ibu supados nu meserna tertarik kena barang anu ku Ibu diical. Janten kahijina cara penataan produkna nu aya di toko ibu kedah nalebrak kedah aya kedah lebrak sareng deui cara melayani konsumena kedah sae teu kenging judes kedah ramah tapi Oh, mohon Bu, sakitu wae ti abdi mah papunten ngawaga-waktosna da waktosna tos rada uni gitu. Turun Bu, mohon kitu wae. sami-sami mangga wilujeng sing sukses. Amin Bu, assalamualaikum.